kanca dina dongeng Sunda nu nyanak jejer carios prasasti geger hanjuang. Atuh pamugi teuing menu mana atana perengat panggalis bok bilih bisi kasebit nami kasebat asma dina ieu jejer carios. Atuh urang lajengkeun deui hanca nu kasimpen kamari. Lain nyimas, hampura amat lain rek nyanyahoanan. Da mage sarua nyaah hidup teh boga putri lin beureun incu ama nyatana putri Nilamsari. Tah ku ama meureunan moal dirukaliku dina ngobrolna langsung we kana tujuan. Ceuk Raja Cakrabuana bari neuteup seukeut kanu jadi anakna nyaeta Hyang Jenapati. Atuh bade aya pikereseuh naon sareng carioskeun kumaha ama pun daeng masta kaloro kiwa kalih tengen kanggo abi nyangakeun kanggo salira dampal salira nu ceuk putri Hyang Janapati esuning ajrih kanu jadi ramana. Ama teh aya rencana pikeun ngajodohkeun Nilamsari nyaeta ka Raden Kertajaya nu aya di negara Jenggala. Da Raden Inu mah geus bogaeun pamajikan nyaetana ka Putri Candrakirana nu aya di negara Panjalu atawa negara disebat Kediri. Ceuk Raden Cakrabuana atawa Prabu Cakrabuana. Waktosna kanca tos teu nyekapan paralun ampun kasuhun uning galih naludi pamri permios.